Pandemi demi anak demi pemajikan orang itu kudu ngahibur apaan. Pak Haji lagu naon Pak Haji insyaallah lah. Asa laguna anu raoseun ibingan we. Mohon atuh ya, hiburan pangrasa Bapak Uhe. Bapak Uhe alhamdulillah. Rasa neme 2 dinten tos disepitan cingal sehat. Saha itu. Eta mah emang tos di masjid yang oh, ai sugan ari emal astagfirullah. Atuh di sunatan deui mah erep mah maka geus katilu kalina ayeuna di sunatan. Ai sugan budak sunatan. Jeung malam ngobrol kitu ulah ngagaraya moe ini asa boga rete kamu. Mah menjaga hirup raranaan da anger kana kelek nang cebuk cabak sagarup moal bener nyanyi sudah tidak cinta lagi bener sih mah berarti sih mama teh manusiana wanya milenium insyaallah amang ya ngirim bingah kanggo ka sedayana panginten lagi urang dina raga tasakur bini mah nikahnya mohon wargi keneh nya mah doakeun mudah-mudahan panganten sing awet jodona tinemu sareng rezekina amin oge urang dipaparin sehat sapapaosna amin sing apanjang apunjung kacai jadi saleuwi ka lebak jadi salogak minggu asing sing mangkos dina laguna satu tembang lagu naon we bebas namanya awang beraringung 4 bulan setengah teu nabuh atuh dah keun bae kamari nabuh di dinya di nu tahlilan mun teu parubuh lagu teh apaan bahasa eta di gudang nih di gudang kajalan balik kali gila cing obat kajalan mulang halo ngakewang bobo dari Wanasari main teh bodoh mun Mang Wawan ngilu harita nawu Kang Wawan apaan tanggal 4 ieu di Gedar Nyalira harita di Sumedang kayak aya job deui amang geus payu 7.000 kan ya saureun nira wayang kadinya bojo 2 insyaallah bojo 2-nya insyaallah mohon lain lagu-lagu sorangan da teu payu aya mah bojo 2 ya Sep atuh nabi lagu naon nu rada hampa kana ieu teh koro ieu Eling, aduh Eling wae. Geus asa anu goongna sing lobahnya. Eling. Tunggu tah. Tapi mah ulah hilap mah. Awas tah, sama teh. Ngobrol. Teu keur ngapakeun lagu amang. Duit poho deui. Coba aya Eling pabuburit kasan pisan pangresa ngangge sarung panginten duit di masjidnya nembe. Urang Eling pabuburit amang can Eling wae amang ya Allah kan bae sugan atuh sugan ieu teh gagebegan cenah nage sapatu euy buka hutang keneh mah khusus kanggo ka warga masyarakat sadayana tilap ka pangapi urang di wewengkon tinggal bitan Bapak RT Bapak RW ais pangapi urang tokoh masyarakat tokoh pemuda ulama yuk Eling pabuburit kasangakeun jangan nonton bicara dangukeun sedih heula lagu teh geuning geus ilang tapi loba salah malah hanca tumarima di dunia hirup umara teu nyaho nu sabenerna
jogetnya. Dipikir dibolak balik, hirup tegen ngades lila, tapi loba salah cincang, malah angka tumarima, di dunia hirup kumara. Adenya honu sabeneran atuh mul diraru jatan hirup lamokot ku dosa kuring eling kabukuri ibadah oke cara bisa apain Pak Haji ama oke acan boga du Gusti nu Maha Suci mugi pituduh ka abdi berbalik kita abdi sujud ka Gusti lel ampun Gusti pakudu kitu kuring eling kabukuri ibadah gecan bisa amal oke acan boga aduh aing euy amal oke acan boga dudu Gusti nu Maha Suci mugi pituduh ka abdi abdi sujud ka Gusti ampun Gusti bos apa abdi sujud ka Gusti ampun Gusti. Kobrok. Ending yang cukup mantap, kompak di antara penyanyi Ayo dengan rasa kan bae atuh rasa teh calung kan baik. Bu Haji, Bu Haji damang Bu Haji. Ayo lagunan Bu Haji. Mujair Munur. Siap, Mujair Munur mah wayana ku mah hoyong ku mah ijah Mujair siap. Munur. Kumaha laguna teh? Mujair Munur pokoknya mah urang mah Mujair Munur mah ulin ka Ciluncat. Langsung ngalaw. Eta mah aslina. Wah. Gara-gara mangkos ngabodor. Kuring eling pabuburit. Hesenya lagu eta nya. Dikancangan gitu mah. Bu Haji laguna Bu Haji, satu tembang deui ti Amang pangitung mohon khusus kanggo ka pangersa anu ngangge sarung. Oh, anu namanya atas Pauhe. Bapak Ustad Herman. Uhe Ustad Herman dan Oke, Uhe. mantap. Herman jadi Uhe nah. Apaan Ustad Herman? Jadi Uhe, amun Ustad engkos kumaha? Jadi Ukos. Niru kesangaran engkos. Korea mau jadi penyanyi tanya mau jadi artis. Baik. Kita panggil langsung buat artis kita. Ya katakan kalau siapa dia? Engkos. Niru kesangaran engkos. Baik, Mak. 2020. Hiji lagu deui. Entong anu kitu lagu. Tapi nanaon ge sesuai jeung kelahiran, Pak. Kelahiran, Amang kelahiran 73. Percaya teh 73 geus kolot kieu.
7 cokot 2. 7 tilu mah tuh barudak 7 tilu pantas. Ieu mah tahun 4 genep. Nah girimis mah. Neng punten anu dipangker mun amang nyanyi sok mungserat. Buru-buru endingan Bang. Percaya amang bibir kawas kieu oge aya Allah Gusti Mabok ka mah. Tapi pamajikan abdi, bojo abdi di bumi, sok sanajan bebeungetan kaos kieu mah punten ada kasan. Nineng kunaon aku mangkos, ku biwirna mah. Aduh meni seksi. Pamajikan kamari? Aya naon? Hoyong nyobian cenah dicium ku AA sagede bintang di dieu. Kaos tetangga. Bawa ku abdi kana ranjak. Muah, celok gede mah. Sagede mukur tuh mah. Modar majikan. Aduh. Jadi kawin mah, saya kawin era mah. Boleh lah. Lah boleh salah Gus. Bae tong eraan. Tapi entong lagu pop Sunda gengsi dong, apa lagu Sunda? Tong atuh ayeuna. Tong ala katung. Gengsi. Tong. Anu keur ABG keur ABG. Tung ala katung jadi bingung. Pop. Boleh. Pop. Oke. Ibu pop ya. Lagu yang kedua yang akan dibawakan oleh Mangkos. Mangkos. Anas MC yang ngomong bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Mangkos. Giginya sarua sepasi sama Amang ya. Coplok. Album dari Salon Seven yang berjudul naon? Lah kalau mulai ya bingung. Batur mah YouTuber ieu mah hantu ber bibir ngageper aduh satu mah kembali Bu Hajinya. Betul. Tahu ya sebagai itu. Boleh. Saya pisan penontonnya beda kasorenakeun mah Amang. Ngarago seragam coklat. Ieu ti pabrik mana nu ngarago seragam coklat? Tahu. Terus yang mau menipaingannya kalau kieu ada boga gelang nu loba gitu juga saware. Iya kanya hati papa ieu. Eta kanya hati papa. Kanya hati papa tuh. Oleh-oleh ti Aceh. Ya siapa? Hiji lagu deui teu sawios nang satu teman kembali ke Wisata. Boleh. Teh anu nyawer ge bios amang mah nya mohon. Teu sawios pun boja mah eta ngarep-ngarep mah di imah teh, Pak. Bentang di luhur mata olain. Kata di mati. Wanci pas sore namang sangat poe nu halodo panjang ngalang-langan wetan kidul kota Bandung rasa kadungora leles oge kaliwatan jol aja kota Garut moal ebat ayeuna mah Ayeuna mah tong heureuy nyanyian serius. Cikuray mantawi haruman ngadagok guntur namahan kapaura kuring harita astagfirullahaladzim waktu tepung ajeng manehna anu gelis dici panas pisan pada mentangkeun rasa hotel kelet ocona panhon kuring mah kataji pisan asik euy
jelema jong